Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yusuf ayat ke 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'tu jeung nuturkeun kuring saur Nabi Yusuf. Nuturkeun naon? Millata kana agama nu mana abai, di mana bapak-bapak kami atau bapak moyang kami ngagem kana eta agama, tegasna agama Islam. Saha bapak moyangna Kangjeng Nabi Yusuf teh? Ibrahim, Kangjeng Nabi Ibrahim, gaduh putra wa Ishaqo jeung Ishaq, wa Yaqub jeung Yakub, tegasna bapana Kangjeng Yusuf. Makana teu mungkin atawa teu patut lana pikeun kuring atau pikeun abdi keturunan abdi sadayana ti Ibrahim ayyusyrika kana yen musyrik billahi ka Gusti Allah. Mustahil, moal mungkin keturunan Nabi Ibrahim ti luhur deui ka handap oge musyrik ka Allah. Min syai'in saeutik ogenan atawa tina perkara naon ogenan. Zalika ari itu agama Allah, tegasna agama tauhid, agama Islam. Min fadlillah eta teh karunia ti Allah. Alaina khususna ka turunan kuring wa alan nasi jeung kasadayana jelema nu aya di muka bumi. Eta teh rahmat, eta teh karunia ti Allah. Ngan hanya kana walakina jeung tatapina aksaron nasi kalolobaanana jelema la yashkuruna henteu bersyukur ayana agama Islam. Jangan agama nu sajen anu geus jelas-jelas eta agama ti Allah, ti nabina nu jelas ti dituna. Eta keterangan teh diabaikeun malahan jangan agama sajen. Saterasna, ya sahibai as-sijni, hei sobat-sobat nu aya di penjara, dakwahna Nabi Yusuf ka jamaahna nu aya di penjara, utamina kanu duaan anu sok dalit sasarengan. Kumaha dakwahna Kangjeng Nabi Yusuf di penjara? Arbabu naha ari pangeran, mutafariqun anu berpisah-pisah, anu beda-beda. Contohna ya dewa angin, dewa matahari, dewa bulan, dewa segala eta berpisah-pisah. Khairun eta leuwih alus amillahi tibatan Gusti Allah. Pertanyaanna kitu, teu aya saena eta mangarang da anu leresna mah agak teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan angin Allah. Ari Allah teh nu kumaha? Wahidun anu maha esa. Al-Qaharu jeung anu maha kuat perintahna, memaksa. Saterasna dakwahna Nabi Yusuf dina penjara. Mata buduna teu meunang nyembah anjeun kabeh min dunihi ti lain Gusti Allah. Teu meunang nyembah ka berhala, teu meunang nyembah ka dewa, teu meunang nyembah ka mana we kecuali ka Gusti Allah, saur Nabi Yusuf di penjara. Sabab naha make ulah nyembah ka selain ti Allah illa asma'a, kecuali eta ngaran-ngaran berhala, ngaran-ngaran dewa teh sama itu muha dingaranan hak kana eta sesembahan antum wa abaukum ku anjeun jeung ku bapa moyang anjeun. Dingaranana naon? Contohna Lata, Uja, Manat, Ubal, dewa matahari, dewa angin, dewa seuneu, pokona dewa cai, Yesus Kristus jeung sajabana eta teh dingaranan ku anjeun jeung ku bapa anjeun. Sedengkeun atau padahal mah ma'anzalallahu teu nurunkeun saeutik ogenan Allah kana eta ngaran. Biha kana eta ngaran berhala atau sesembahan. Min sultanin ti saeutik oge katerangan teu aya eta ngaran-ngaran nu kitu, menang ngarang sorangan eta mah. Inil hukmu sanyana ari hakim, ari hukum atawa kenabian
illallahi tangan unggul milik Allah, hukum aya di dunia sadaya milik Allah. Amaro anu ditos diparentahkeun ku Allah, Allah ta'budu teu meunang nyembah kana yen teu meunang nyembah ka sahabai illa iyahu kajaba ka Gusti Allah. Zalika ari itu dinu agama Islam al qayyimu eta anu lurus anu lempeng, walakina tetepina aksaron nasi kalolobaanana jelema la ya'lamuna teu apaleun. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.